menginformasikan 3 bakso terngena nu aya di Bandung. Ieu mah bener-bener favorit si kami, pokona mah anu para pecinta bakso kudu ditonton tapi beak ame nyararaho atuh. Nu kahiji si kami ngadatangan heula si Emang Bakso Podomoro nu aya Jalan Ibrahim Aji, lamun teu salah mah hargana teh mah 20 ribuan aja. Unyeun ngeunahna teh si sambalna tah tinggal bodak sambalna teh bener-bener merah menyala kitu, terus lada ada si sambalna teh bener-bener favorit si kami. Ieu mah orang dibalawakeun teh alah si Arifek teh sugan teh bakso cincang, Arifek teh bakso beranak bodak teh aya eusian geuningan di jerona teh. Eusian ge lumayan loba, aya cincang, telur puyuh jeung bakso nu laleutikna kitu. Pokona mah lamun pecinta bakso beranak kudu nyobaan bakso si Emang ieu atuh tah. Nu kadua aya tukang bakso urat bogem nu aya di hareupeun Unpas Lengkong Besar. Wah ieu bener-bener ngeunah pisan berak teh poho deui ngaran si Emang Bakso ngaranna naon? Istiqbal 50 juta kali barudak ieu teh mani ngeunah-ngeunah teuy. Oh geus bener-bener fix ieu mah bakso modelan favorit si kami. Ieu mah uratna ge lembut, hiput tapi teuteus tapi uratna loba. Wah pokona mah bener-bener top